warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Napingkeun nami abdi Salsa Mahardika, abdi ti kelas 12 IPS hiji. Di dieu abdi bade nantunkeun monolog anu judulna Rengganis. Sorak kendang diieu tabur bentang, lir angin diraksikan soras suling. Rengganis eta sebutan kuring, kagalisan kuring dipuji-puji. Panguasa laki eta khas kuring, padahal mah lain kuring nu ngagoda dan kuring nu nawar diri. Lain kuring. Haleuweungna sinden, petikan kecapi ditutur ku slendang nu ngiket diri. Kuring nari nuturkeun irama, kuring nari sabab eta nu diresep ku kuring. Tapi batur ningalna lain. Tingali si eta dadaekan digawe peuting. Gelis mah nan dimanfaatkan teu bener. Kitu cek batur. Nan manehna teu apal kuring sengsara disebut penguasa lalaki. Lain kuring nu ngasana laki, tapi manehna lalaki brengsek nu ngagoda. Nu hilap manehna, nu boga nafsu manehna. Kuring ngan saukur nari, sabab nari karasep kuring. Kuring lahir di dieu, kuring tinggal di dieu, tapi kuring diasingkeun di dieu. Baheula ti leuleutik kuring dirojong ku bapa, kuring miluan nari di sanggar, nepi ka kuring bisa aina berdiri sorangan. Bapa kuring oge nu ngenalkeun panggung ka kuring, tapi ayeuna kuring teu diaku anakna, kuring diasingkeun di imah kuring sorangan. Unggal balik manggung kuring diantep, teu jiga baheula anu disambut ditanyaan di imah sorangan padahal, tapi kuring ngarasa kuring tamu. Kuring teh jalma nu ngan saukur numpang di imah batur. Batur teu apal kuring sengsara, batur apal kuring foya-foya nu ngeunahna kahirupan kuring. Kuring beunghar, kuring geulis, kuring boga imah gedong, tapi eta lain kahayang kuring. Kuring ngarasa miskin sabab kuring teu boga asih nu kudu kuring meunangkeun. Kuring hayang jiga baheula hirup bisa pinuh cinta. Jiga baheula kuring diaku, diurus jiga budak sejen. Kuring capek hirup kieu terus, tapi ieu karasep kuring anu moal mungkin ditinggalkeun ku kuring. Lantaran ieu pagawean kuring anu ngajadikeun kuring jalma najan loba sebutanna jeung cacianana.